kemana ujang yang jajan tik. Aduh, si Aka mah anak itu nya ujang teh yang jajan itu gaduh acis umi mata mere acis ka ujang padahal kur cebu doang oke. Aduh, kemana aduh, si Aib kemana gitu si Aib cenah ngomong narik mabar teh jadi kemana gitu berak teh Ben Ben kadinya Ben sama Aib tidak kewan lila kemana wae udang seben urang teh nganyuk iya kota ka dinining nganyuk lah sama nganyuk wae ke era gitu nganyuk ente udah orang selangganan iya ka dinining mah gitu naman atau ayo orang bisa nganyuk teh tubuhnya sama ayo cobaan baguran atau tidak dinining mah janda iya bari ngadeketan oge asal ku daek dewe mah mana janda wae kitu beda kitu oge da paranan aya ieu na aya kudu kumahan aya maneh onaman cocok ting janda siapa oge sih engir resep janda tapi ente bini ning oge atuh aduh jandana eta mah itu aduh ribu kena syahwat bini ning mah kena syahwat kumaha teh aduh tinggal lihat perawakan somok jangkung gede gitu aduh power dirontok oge siapa kana nu kitu wae atuh sing iman tuh da iman oge aya batasna bereda jelema teh diberi syahwat lamun teu diberi syahwat mah meureun mah jadi jelema loba geus tapi aya ieu na tua ada naon keur kudu rajin ibadah supaya bisa nahan ieu imanna gede terus urang mana mana mah luan arek naon maneh teh dieu semah arek naon sama ujang teh iyo aya jajan boga cebu sama emang ku inung maneh teh dibere kitu kume tegaduhun kudu matu tebu atuh yang meuli itu meuli motor sia emang motor bisa kabeli 1000 gitu aya ten Mang Dudung geuning motor-motoran geuning anu eta leutik eta mah sia atuh sama beroning mere 1000 ge beres nganyu ka binining ye nyu kota are kumaha merene teh ge ieu nganyu si ama atuh boga ka era nganyuk wae atuh mangkana atuh teu boga duit teh ama gunana lah boga ieu lah on pelit pelit lain ku pelit nas teh kana teh meureun teu gawe di ka kota teh di ieu pemasukan ngabulan teh ongkona mah pelit dasar budak itu ngarti sama jang ulah kitu jang sing ngartos ka teh jang ngartos iya sebut jang ujang ya Mang Beben nuhun Mang Beben nya pelit Mang Beben mah bager ka ujang teh
Oh, gas ka dito. Gara jajan na remo muli motoran ka dito. Nuhon nya Mang Beben nuhon. Sami. Urang mah iya kesel enak gara-gara si eta si korongna teh geuning leuh lamun teu asin merge. Korongna kumaha teh? Eta geuning naon kara virus teh. Gara-gara eta virus urang jadi rada keung oge ka kota ge keung kumaha teh? Atuh ne nyona beritahu geus baraha eta geus loba puluhan ribu nama aya nage puluhan ribu heuh Mang nage sih. Tapi kumaha urangna oge arek beunang arek henteu kumaha urangna kudu bisa ngajaga eta teh anu kerah sosial sing tenen non kerah si sing meron non diseng apa kerah poho deui urang ge nu kitu we pokona mah lah disengsing teh meureun jaga jarak ke arti nama eta. Oh, social distancing meureun. Eta meureun ieu lah bahasa Inggris kumaha tepat ka arti ti lockdown teh geuningan aduh engel lah. Untung nage nya ka ieu urang mah ka lembur mah ka dieu meskipun loba ieu oge naon kerah sawah gitu beralih gitunya udah urangnya kamari sawah beres di kota tapi di daerah urang mah di ditu di kota nyacan pati nyebar jadinya urang balik bisikeun ke manten. Oh gitu alus oge nya menae kepedulianna aduh lah urang mah iya palaur ka keluarga oge mau ka kolot nangis kolot pan cenah iya rentang ka kolot mah nu kitu teh. Oh benar teh. Tapi anehnya pemerintah teh yang rakyat tehnya asa teu baralik Bang balik kumaha teh? Atau bayangkeun nya ya pemerintahna menilalai ai masyarakatna badot atau jadi lalai badot siti ngomong naon tuh pati gaharti atuh kumaha teh kieu nya ieu pemerintah teh sakuduna mah aya virus kieu teh nu cepet nongker babari nyebarna teh kudu buru-buru teh ulah elek ku virus cepetna aya ieu mah pemerintah teh meuni lambat pisan kos siput siput ge meureun lambatan kene pemerintah jeung siput ge bayangkeun kumaneh atuh non kerah nyaho teu ieu non kerah kamari teh ieu teh anu kerah keur dilarang mudik teh nya kumaha tah tak ya atuh cek ieu mah nya paribahasa namanya atuh sarojeng wadul ku sakehed-kehedna atuh meureun pemudik teh ieu teh jalan teh luas bisa ka mana wae komo eta jalan beureut teh ding disebutna teh atuh pemudik teh meureun arek di ditu ka dieu teh babare pemerintah ngomongna cenah dilarang mudik cenah. Terus dilarang mudik teh geus deukeut ka lebaran geus saminggu deui nya nah sakuduna mah timimiti aya teh langsung ditutup jalan teh lamun arek bener-bener mah ieu mah lockdown henteu jadi kagok asong kan ripu-ripu sorangan bego-bego sorangan capek-capek sorangan parah pemerintah teh nya oge bener Ben lah kumaha deui atuh pemerintah urang mah kitu aya kana duit mah sing serabat-serabat teh nika duit masyarakat oge dihakan ku sorangan nika bentel eta beuteungna geuning pos ieu geuning nu reuneuh 7 bulan bener tah eta teh contoh pemerintah tah nu keung teh keung kana naon teh nya eta tuh keung teu bisa dahar keung teu bisa kaya teh geuning terus aya ieu non kerah aya duit langsung sesorobot teh non kerah duit sahawe eta mah padahal teh duit rakyat anu gitulah anu ngabutuhkeun nu miskin teh kos ieu kos maneh kitu teh urang untuk miskin atuh alhamdulillah kieu mah pas-pasan
maksudnya iyalah itu nung miskin-miskin gitunya nikatan nampaknya karunya pan dah emang lagi pemerintah ti orang mah gitu nah atuh eta ge salah-salah eta rakyat-rakyatnya kene rek naon gitu non kera milih pemerintah nu kararitu nu kareung mimitina sebenarnya mah kan non kera lamun milih non kera pemimpin teh kudu anu anu teu keuengan kudunya akar rakyatna kudu bisa ngajagana baksana gimana naon coba boga hutang teh kalah ngajualan aset-aset negara nya engke iraha-iraha wa urang teh bisa-bisa bertamu di negara sorangan atau rek kumaha tidak bertamu di negara sorangannya atau tingali atuh bangsa-bangsa kos orang Jepang itunya coba tanya aset-asetnya di mana daek coba eta gede gunung salah kudu dijual ka Sepron anjir eta di jerona emas doang digalian ku manehna teh kan goblok kok pemerintah teh kok aneh orang ge nyaho kitunya di negara orang teh disebut nate negara anu subur lah bisa disebut Atlantika jadi orang nanem naon oke jadi ten orang arek tungul oke jadi tungul kumaha teh nyaeta wi bener tinggal cebrong ge jadi tuh orang mah teu cerak di padang pasir tuh di padang pasir di Arab teh mau jadi atuh wi teh atuh nyaeta gitu tapi kunaon tingkat kemiskinan orang teh iya gede ya gitu jelema-jelema teu bisa ngelola atau kumaha rek teu bisa ngelolanya bareta orang dijajah ku Belanda teh baraha abad bawa tak kitu teh teu bisa ngelola sorangan jadi we dikelola ku batur sebenarnya teh urang teh can merdeka ya teh can merdeka kumaha teh nyanyi lah atuh urang teh sa negara kos dijajah kene na teh ngali we kumarane loba kene nu pengguran anu ieu anu maralat kitu nu mariskin teh lieur we negara teh geus lieur lah gitu we heulah mana teh geus ya geus install DML geus aya tuh urang mah abari lah ayo daripada mikiran politik mah geus teh kalah ka pusing-pusing sorangan ulah ayolah urang bantai urang Gera Legend kan deh pusing urang main di Epic mah ieu ripuh parah aduh ngaranna ge tir neraka tuh da Epic mah nyaeta tuh ayo urang membangkan Legend ya urang bisa mabar yang mana ayo